Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kawin jeung jurig iprit. Ayeuna kantun bagian anu ka opat nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Arjuna Ireng. Kangge Kang Arjuna Ireng ngaturkeun rewu nuhun laksaketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kawin jeung jurig iprit bagian anu ka opatna. Para wargi sadayana, wanci tunggang gunung sora tongeret teu eureun-eureun ngagelik di sada lir ibarat keur ngabangingik ceuri. Jeung ceurikan kana nasib hiji lalaki anu harita keur diuk nyarande di pos ronda bari nyabakan carehamna. Sedangkeun di lebah gawir anu tepati jauh tidinya sora manuk cangkakak ngagalak-gak siga anu keur surak nyeungsrikeun nasib eta lalaki. Eta kaayaan teh teu jauh beda jeung gambaran dina kahirupan urang sapopoe. Sanajan teu ku sadayana tapi apanan teu saeutik anu pernah ngarandapan nasib tunggar. Nyaeta kaayaan di mana urang keur meunang kasusah, karuwet, kabingung. Anu mangkarunyakeun wae aya, atuh anu mupuas jeung lelewe oge rea. Lalaki anu keur nyarande di pos ronda teh taya lian ti Badri. Sanggeusna diteunggel ku si Kohar adi beuteungna, manehna ngaleos nuju ka pos ronda. Harita Badri keur uleng mikiran pilampaheun. Kudu kumaha pipetaeun satuluyna. Lamun balik deui ka imahna asa ku pamohalan. Mitoha katut adi-adi beuteungna, tangtuna masih kene ngarasa ambekeun ka dirina. Ari henteu balik ka imah, ringkak nenghil lemah anak awewe anu ngan ukur hiji-hijina ngalangkang wae dina kongkolak panonna. Tungtung nama Badri ukur bisa rumahu bari narik napas panjang. Beteungna mimiti kukurubukan menta di eusian. Uyuhan ari kitu teh mah. Dati isuk mula can kaasupan sangu saremeh-remeh acan. Tapi Badri mah da geus biasa ngerepejit siga kitu teh. Cek pikirna kajen teuing dirina anu loba nahan lapar asal anak pamajikan seueuh dalahar. Sabot keur kitu kadenge aya sora motor anu ngadeuketan ka lebah dinya. Tekung silila reg motor teh eureun hareupeun pos ronda pisan. Tah kapanggih geuning. Badri direteangan ka mamana karak kapanggih di dieu ban. Tadi kuring ka imah ceuk si Otie teh eueuh cenah kaluar. Diteangan ku kurilingan horeng aya di dieu geuning Badri. Ceuk saurang lalaki anu masih keneh anjeujleu dina jok motorna. Sakedapan mah Badri rada curinghak. Sabab jalma anu datang teh nyaeta si Taswan. Adi beuteungna bos Daman
anu tadi isuk geus nonjok kana cukang irungna teh. Jerut si Taswan laju turun tina motorna bari ngajingjing keresek. Tuluy nyolongkrong ngasongkeun dampaleungeunna ngajak sesalaman ka Badri. Lantaran nempo paroman si Taswan anu bear marah mai, nyakhirna mah ditampanan oge ku Badri anu ngajak sesalaman teh. Sanggeusna diuk di gigireun Badri, pok si Taswan nyarita. Kieu ieu teh Bad. Kuring ka dieu teh rek menta hampura ka maneh sabenerna mah. Rumasa tadi basa isuk-isuk teh kalepasan setan kuring teh Bad. Maklum we keroba masalah euy. Jadi babarikan ambek. Hari geus kajadian mah hanjakal kacida kuring teh Bad, geus nonjok maneh. Nya tina naon wan. Dihampura pisan ku kuring oge. Biasa eta mah, dengar lagi kahirupan. Tembal Badri. Duh, nuhun pisan tuh nya Bad. Sekali deui hampura ieu hampura. Jaba gara-gara eta deui maneh dipecat ku si AA. Tadi kuring teh sempat ngomong nya ka Bos Daman, minta supaya maneh tong tulus dikeluarkeunana. Tapi teu ditarima geuning ku Bos Damanna. Cenah mah era lamun kudu nyebut deui ucapanana. Maklum bos besar apanan lacek urang teh Bad. Nya geunteng wan. Geus bae anu geus mah geus. Doakeun we kuring sing gancang-gancang menang di pagawean anu sejen. Oh, nya tangtu atuh eta mah Bad. Didoakeun pisan ku kuring mah. Sing menangkeun deui bos anu leuwih bager ti si AA-nya. Amin 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 amin. Badri ngusapkeun dua dampaleungeunna kana beungeutna. Tah, ieu teh aya titipan ti Bos Daman Bad. Cenah mah minangka uang pasangon keur maneh tah. Tadi isuk teh pohoeun, jadi teu kabikeun. Tah ayeuna disusulkeun ku kuringnya. Ceuk si Taswan bari ngasongkeun amplop beureum ka Badri. Gancang ditampanan eta amplop teh. Dan memang geus ilahar di wewengkon eta mah. Lamun aya pagawe anu dieureunkeun teh sok dibere pasangon. Ari gede jeung leutikna mah gumantung kana sabaraha lila mangsa digawena. Terus ieu tabada kabeneran poe ieu teh kuring ulang tahun euy. Jadi di imah teh ngayakeun syukuran. Ah leulitikanan we syukuranana mah. Manukur keluarga jeung tetangga dareukeut. Tah ieu berkatna supaya ngasaan maneh Bad. Taswan ngasongkeun keresek bodas anu aya tulisan rumah makan Lembah Anai. Duh, mending ngarepotkeun sagala atuan. Padahal makeun bae teu kudu dipamawakeun nu kieu sagarupa. Ah, henteu Bad henteu. Tadi teh aya berkat leuwih. Kabeneran kuring dititah nepungan maneh. Yang geus we dibawa sakalian ku kuring teh. Ti beurang keneh eta teh Bad. Ngeunah keneh da sok dahar. Lamun haseu mah piceun we bisa jadi panyakit Bad. Oh nya. Nuhun atuh nya wan. Meni bager geuning maneh teh wan. Nya kitu we atuh Bad nya. Geus ah. Ayeuna mah kuring rek balik deui. Geus parowek ieu teh. Rek hujan sigana mah ieu teh geus ceudem kieu. Ceuk si Taswan bari nangtung. Tuluy ngajak sesalaman deui ka Badri. Saterusna mah ngoloyong nyamperkeun motorna. Sanggeus anjeun cleuk dina jok sarta geus ngahirupan mesinna, geuleuyung motor teh ngageuleuyung maju ninggalkeun Badri anu harita keur nyeklan amplop beureum jeung berkat di pos ronda. Sadi tinggalkeunana ku Taswan, Badri tuluy mesakan amplop beureum. Hatena bungah kacida. Rek teu bungah kumaha, keur mah memang ti isu keneh beuteungna hayangeun dieusian. Ayeuna anu nganteuran, nya atoh we nu aya. Teu dililakeun deui, berkat laju dibuka. Sarua jeung dina keresekna tutup besek oge. Aya tulisan rumah makan Lembah Anai, masakan Padang. Oh, kieu nasi Padang asli mah geuningnya. Aya kembang malatian sagarupa. Anu mahal na jigana mah ieu mah nepi ka kembang malatian sagarupa.
Badri galecok ngomong sorangan dina jero hatena nalika keur muka berkat. Saumur-umur Badri macan pernah ngasaan ngadahar nasi padang kungsi sakali ari mangmelikeun jeung anak nama kitu oge anu paket 10 ribuan lain padang aslina ukur bisa nempokeun we waktu anak jeung pamajikanna dalahar nasi padang teh kabeulina ngan ukur sabungkus ari rek miluan nyomot sieun anak jeung pamajikanna teu warengkeun arengap keneh cenah basana teh waktu diajakan dahar barang oge ku pamajikanana ngan harita mah ku kabeneran si Taswan mere nasi padang atuh bunga nu aya pikeun Badri teu mikir panjang deui sanggeus maca bismillah heula tuluy bae sangu teh dihuapkeun dahar maningalimet nikmat naker ka tembongna teh teu malirek kana kembang malati anu aya dina sangu samarukna memang kitu we ari padang asli mah aya malatian sabab dina kuahna oge mararedog teu siga anu paket ceban pan kitu deui sanguna anu ieu mah pulen henteu biye daging rendangna oge meuni gede jeung lamokot ku samara ngan ukur saseak sangu teh geus kari besekna wungkul Reule Badri teurah tuluy muruka susukan rek kokobok alhamdulillahirabbil alamin nuhun Gusti Badri muji nyukuran kana nikmat anu geus dipaparin ka manehna dina poe eta sareng sena dahar ku siwal Badri ngaluarkeun amplop beureum tina pesak bajuna eta amplop tuluy dibuka eusina teh tetela duit kertas jeung duit kencring dihitung teh aya kana 3.333.300 perak Badri nyerenge hatena bungah kacida teu nyangka rek menang duit anu sakitu gedena perkara aya anu kencringan mah paling oge pamulangan meuli udud si bos anu diasupkeun kadinya kitu pikir Badri da jelema jegut mah tara miara receh kitu ceuk pikirna Badri na waktu harita teu ieu curiga sanggeus kitu mah blus bae eta duit teh diasupkeun deui kana pesak bajuna tong ngeret sorana geus simpe manuk cakakak oge teu kadenge deui babaraha katakanana sarangenge teuleum dikulon ti tadi keneh pikeun sawatara waktu pancena dina enggoning nyaangan alam dunia poe eta mah geus rengse tina sapeker masjid jeung musola reang ku sora budak anu maca amal-amalan geusan mapag datangna waktu magrib Badri harita leumpang ngagandeang nuju ka kulonkeun anu dituju tayalian nyaeta Masjid As-Sidik maksudna mah rek ngalaksanakeun kawajibanana salat magrib 3 rakaat bari jeung sakalian rek ngilu heula sare di dinya peuting eta keneh teu kungsi lila magrib geus datang mangsana pikeun sakabeh umat anu ngagem agama Islam ngalakonan kawajibanana ngadageun salah sahiji rukun anu geus ditangtukeun ku Gusti anu Maha Kawasa harita Badri nangtung di jajaran panghareupna katembong salatna khusyuk ditukangan imam batina ngajerit pasrah kanu kawasa menta pitulung jeung pituduh ka mantenna sangkan dikuatkeun tina sagarupa cocoba anu geus tumiba ka dirina mun beunang katempo mah hate Badri teh geus juuh ku Cipanon Cimata anu pinuh ku nalangsa jeung tunggara nguyumbang minuhan rohang dadana rengse salat jamaah balubar ari Badri mah masih katembong sila keneh bari wiridan sabot keur anteng-anteng wiridan harita aya nu noel kana cangkengna Kang pokna eta jalma Badri ngalieu nalika ngalieu bre di tukang ngeunana geus aya saurang lalaki anu keur ngabelenyeh bari ngasongkeun dampaleungeunna ngajak sasalaman ka Badri
Ai gening maneh Sid. Badri nampana leungeun eta lalaki bari imut. Mohon Kang, abdi Rosyid kalasan akang aya di dieu ye. Janten teu cios atuh abdi bade ka bumi teh Kang. Oh, rek ka imah. Narek aya naon kitu Sid? Make neneangan akang sagarupa. Cek Badri rada kerung. Nya saena mah urang di luar we ngawangkongna Kang, ngararaoseun. Nya hayu atuh Bad, hayu tuh Sid hayu. Satuluy nama dua nana narangtung. Anu saterusna mah kaluar ti eta mushola. Sanggeus aya di luar, harita dua nana dariuk dina kursi panjang handapeun tangkal katapang anu teu jauh ti masjid. Tadi abdi teh kapeuntas Kang, jajab domba ka Mama Ilyas. Teras anjeunna amanat Kang. Saurna upami pendak sareng akang piwarang ka ditu nepangan Mama Ilyas cenah Kang. Oh, kitu Sid. Nya mangga atuh. Ke atuh tas isanya akang ka dituna. Memang geus lila pisan akang oge teu nganjang ka peuntas ieu teh. Mohon Kang, ulah teu nya Kang. Penting saur Mama teh Kang. Nya Sid nya, siap. Tas Isa meluncurlah langsung. Sanggeus kitu mah Rosyid amitan cenah rek nganter indungna disuntik ka 24 jam. Ayeuna tinggal badi sorangan anu aya diuk dina handapun tanggal katapang teh. Badi ngahulang mikiran omongan Rosyid. Anu disebut Mama teh nyaeta ajengan Ilyas, guruna Badri waktu masantren baheula. Najan henteu tepi kasahadahan oge. Keur lengohna Badri kungsi ngobong. Nungtut ilmu-ilmu agama di pasantren Mama Ilyas. Tapi nya kitu teh kusabab kolot Badri mah jalma anu teu boga. Jadi ukur bisa nitipkeun wungkul ka pasantren teh. Perkara waragad sapopoena mah sabisa-bisa Badri. Rumasa teu bisa mayar, manehna mah bari digawe di pasantren teh. Sapopoena capek wae ngurus doma, ngalas suluh jeung mantuan ngaduk nalika pasantren keur ngabangun. Ari ngajina mah kumaha kasampeurna we. Sakilang kitu Badri teh kacida kapakeena ku Mama Ilyas. Lian ti getol oge teu loba ningkah hirup Badri mah. Kusabab indungna geringan bae. Akhirna Badri eureun masantrenna. Laju cicing di imah ngurus kolot. Osok eta oge sakali-kalieun mah ulin nepungan Mama Ilyas. Lamun kaparangan boga milik leuwih. Daerah atuh nyaba ka guru lamun lengoh mah. Sahanteuna kudu ngeupulan amplop jeung udud-udud garpit wae mah. Anu matak arang langka nyaba teh teu kabagian we duit nah pikeun ngeupulan ka guruna. Lila teu papanggih ayeuna digeruan ku guruna sinarieun sigana aya kaperluan atawa aya titaheun ka manehna. Nya asa geus lila aing teh teu panggih jeung Mama Ilyas. Jigana mah aya kaperluan anu penting atawa aya titaheun ka aing. Nya jigana mah aya titaheun meureun. Kitu ceuk pikir Badri. Akhirna teu loba mikir panjang deui. Sanggeus rengseng ngalaksanakeun salat Isya mah. Badri mangkat ka lembur peuntas. Ngajugjug ka pasantren Al-Jiyadin. Pikeun nepungan Mama Ilyas anu jadi guruna. Bulan sapasi ngagantung dina poekna wiyati. Sakapeung mah cahaya nu teu pati caang teh kahalangan ku mega hideung anu meuntas kasurungkeun ku angin. Peuting harita kaayaan di pasantren Al-Jiyadin katembong rame ku barudak santri anu keur ngaraji. Aya nu keur sorogan, aya nu keur ngalogat, aya nu keur muhadarahan. Di babaraha kobong katembong budak santri anu keur harusyuk ngawirid amalan sewang-sewang. Ari Mama Ilyas harita keur diuk dina kursi teras di hareupeun imahna. Panonna nempokeun ka hareup, bangun aya anu keur didagoan. Teu kungsi lila nalika Mama Ilyas keur anteng-anteng diuk di teras imah.
Nah atuh ari ujug-ujug eueuh waktos nah kabujeng seef keun atunya ya dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur dipayunan para wargi sadayana. Hapunten-hapuntennya kasadayana. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.